Nah, Lur, iya tingali kuring enak aya di kebon sampo nya. Nu watur bari ngawawaas ngababetah. Coba dihandap itu aya nu moe suuk, dukun saha, teu apal pokona mah lah nu batur we. Di daerah ieu mah tradisi anu geus ngabudaya di bulan puasa nyaeta baheula mah meureun aya silih anteuran, misalnya dina geus bulan dilikuran sok aya anteuran, ieu anteuran asakan nya ka dulur, ka baraya gitu kan, ka tetangga, eta tradisi urang kampung, urang Sunda nya di bulan puasa. Jadi intina mah silih asaan, katuangeun, tah kitu cek bahasa Sunda mah. Baelah ku bahasa Sunda we. Tah di dieu ge aya Lur di daerah Ciubuhan. Jadi geus di waktu tengah-tengah ya nya, di tengah-tengah bulan puasa, silih anteuran teh silih asaan, silih raosan atuh. Katuangan tetangga gitu nya, tetangga jeung tetangga gitu kan. Jadi mimiting mulaina nganteuran teh di waktu tos asar. Nah, maksudna anu hiji tetangga anteu tetangga teh jadi silih anteuran, silih raosan dina masalah tuangeun kanggo buka puasa. Tah di dieu mah aya keneh Lur, di tradisi eta teh. Dibudayakeun deui. Kira-kira di tempat dulur aya teu nu kitu. Jadi buka bersama ngariung, ngariung jeung tetangga teh. Jadi intina mah naon nya ngarakeutkeun silaturahmi jeung baraya gitu. Jadi silaturahmi teh henteu istilahna dina pangaosan wungkul, dinu hajat wungkul. Jigana baheula mah di Pangandaran aya silih anteuran. Niatna mah hiji silaturahmi. Pokona mah unik geurang ke teh, sampaikeun ka kagiatan-kagiatan karesepna gitu urang-urang kampung tah. Nya naon bae nepikeun ka naon saur-sauran gitu, lamun teu saur sok aya bulag. Tah di dieu ku dog-dog aya ge tingali nya dina videona. Makana tonton sampai ka tamat. Tah ayeuna kuring aya di dieu di kebon sampo. Wah, miluas ieu. Kabayang ieu lamun sampo nu kuring di dieu kebonna ieu kan. Wah, jigana beunghar. Beunghar rupa kaya dunya. Ya pokona mah kitu we lah. Dalin kadinya kahayang mah sabarana mah ieu mah ngalamun we lah. Ieu mah sama ngobroleun. Ieu lah da urang Sunda mah baceprot teu praruguh kada dituna teh. Pokona mah kieu betah Lur tuh di dieu tingali. Itu Gunung Gelis, itu Gunung Hasupan. Ieu Legok Ewon. Katelahna ieu Legok Ewon Lur. Kitu. Asa di lembur kuring bola di naon di Tangerang teh di mun teh di Jamberen teh atawa di aya di Guha Aul. Eta di Pangandaran mah kitu baheula kuring. Leutik ayeuna mah. Sepeda deui ayeuna cukup di dieu ayeuna mah. Pohon sampo betah. Ya, urang nangan si Ece ieu. Geuning eta teh di dieu di pelarian eta tadi teh muter ka ditu. Ka mana si teh cekeng teh? Aya ngawartosan cenah di saung. Arek ka mana? Eta milarian batur abdi. Aya naon atuh? Hayong jalan-jalan we hayong di kampung ieu betah we. Bukan teh arek mere THR. Ih, puguh oge abdi teh milarian ieu teh. Manawi aya nu bade masihan THR. Lain, rareuwas abdi mah euy. Oh kitu. Oh, da biasana ge amat can pernah nanyakeun abdi. Arek ka mana? Ngaja bari kukurilingan cing teh Lain. Abdi mah heueuh betah teh mun wayah kieu teh ningali. Pemandanganna teh wah sujuk kanu otak, sujuk kanu panon, sujuk kanu sagalana nya. Kanu pikiran oge pokona mah tingali geura asok. Oh, kitunya betah paingan tuh abdi teh tadi teh milarian teh ka mana aya di ditu kalaresan ka resepna teh sami. Aya nu nuduhkeun gitu si eta teh masuk di balong gitu. Tah kitu. Buah-buah teh nyiru kongkur cen teh ngabuburit mah. Da tara ka mana sok di dieu bari hitung-hitung ieu olahraga sa ieu mah. Bari ngabuburit nya teh nya. Bener asli. Ieu ngabuburit paingan atuh. Ka resepna teh sami geuning eta teh sareng abdi. Ah. Kukulunuan di sawah gitu teh. Di
pasir gitunya. Udah enakeun tinggal atuh komo cuaca anak kieu mah. Nuhun. Atuh engke mah ka dieu teh mawa eta bari mancing. Si ganama teh kedah kitu abdi teh kedah persiapan ke mah nyanda Heeh. useup. Heeh. Ya. Sok we iraha gitu. Oh, nuhun atuh lah ari Jadi teh kayak urang aya bari ngaliwet. aya izin mah ti eta kitu abdi ge ka dieu. Sok wae. Tinggal ieu teh tolong aduh eta. Udah ngaja. Si emak nu melakan teh si iya. si abah mah rajin. Abah teh rajin. Ngan ieu teh caina rada ieu can dikocorkeun. Heeh. Abi mah resep ningali ka ditu tuh pemandanganna. Urang kadinya geura teh sekedap ayu geura abdi teh bari nyenak heula kunci motor ka kantun. Lu kapan sih ini sing bener boncalot deui araya ting arungku bari ngawi gening lega kumplit katut pangeusienna karena senang hirup jeung huripna baik gumantung tekad karepna Caina ge badag euy. Caina badag tapi ngeunaheun oge euy. Wow, indah sekali. Alus tapi sieun ieu teh. Tapi ngeunaheun. Ge sigot teh. Dana lamun labu urang nyeri. Tah ayeuna urang kan teu pernah laksana numpak kapal laut. Kan kapal laut teh kayak supiran. Supirna teh ieu kan kieu. Wah. Teu jauh jeung ieu jeung paranti supir ieu kapal laut. Anggapnya di laut ya. Keren. Geus lah. Nama orang balik. Lari geus kan init lari mah initna balik nama urang lempang we bari merasakan angin sepoi-sepoi kieu. Ieu ulah nyebutkeun era heueuh. Urang jadi orang Sunda. Di Sunda mah tingali ngeunaheun. Gunung masih keneh ieu. Sawah keur meujeunna ngeplak Kararejo. Naon kudu dieu keun di kota mah can puguh aya pemandangan kieu. Di kampung mah masih keneh seger. Balong yang mancing pingader. Erek naon deui atuh. Ngeunaheun pokona mah. Nah kadinya mah betahnya tehnya. Betah pisan kadinya mah. Asli ieu angin oge. Tingali mun nepi ka suwajuk kieu. Kahiliwir kitu nya. Ari eta teh irigasi ka ciptanya lamun caina ageung teh kumaha eta? Wah, kabayang dah Kabayang. Ieu walungan
walungan mah ieu ge sakitu teu pati ieu teh tarik kadang naon Oh. si curug teh geuning. Curugnya. Duh, ini betah pisan. Soalna kan enak musim hujan, Hujannya. Jadi walungan teh rada badag caina. Oh gitu teh. Ini betahnya di kampung teh mah itu. Ah, kan tenan deh atuh abi mah. Paingan gitu teh mah betah gitu di kampung teh. Asli ai di komo di saung rek tas di dieu rek dipelakan naon ge asal urang rajin. Ge bisa Asal rajinnya. asal rajin. Jadi jangan sampai kita mau kebluk ya teh di kampung mah. Gitu. Jadi tadi dia Gitu. teh sama dia lak cangek, surawung, genjer. Oh, cengeng. Kan eta mah bisa atuh bari ieu. Iya ya. Iya, jadi jangan sampai Pokoknya mah keur tingali keur majeuna harejo ngeunaheun da ieu mah. Iya, Cuaca tingali. Wow, iya begitu. Ya. angin leutik ngahiliwir. Sok atuh teteh mau nongkrong mah di situ. Kudu ka ditu. Iya, kalau mau mah silakan. Eta hayang ngalapucuk eta tah pucuk naon? jeruk. Pucuk jeruk. Oh iya teh. Saya Jangke, juga hayang. jangke apaan itu erek nyeblak Jadi tak Saya juga hayang. tah ieu teh Oh, kan kudu make daunna. kudu daunan. Daunna, daun Sok atuh jeruk. lah minta izin sama alam di sini, hey. Saya minta Saya minta ya pucuk jeruk, pucuk jeruk atau daun jeruk daun jeruk buat nyeblak buat nyeblak. nanti. Da meni nyeblak teh zaman ayeuna teh duh. Selesai teh we nu pak seblak teh geuning nya. Ulah atuh. Enggak. Kumaha teh sok pak seblak teh teh tos nuang seblak sok pak seblak teh ningali. Benar ketak benar. Sok kami asa wararaas. Asli. Saya teh. Atuh gimana tuh dah. Soalnya kan Sana mun teh seblak make daun jeruk mah kan Bararinun. seungit. Seungit teh kan. Seungit ya daun jeruk mah. Jadi Buat apa saja itu teh daun jeruk. iya daun jeruknya bisa jang nyeblak bisa. Buat yang nyeblak. Ya. Terus apa lagi? Jang anu masak daging bisa. Oh, masak daging bisa. Bisa. Ya kita Pokoknya mah sabang saning nu papasakan bisa. papasakan banyak. Seungit. Atuh, saya mah pengen nyoba ke sana. Yuk teh yuk, pengen nyoba yuk. Oh, mereka di itu Iya, nya ayo. mangga nya. Jalan sana saja. Boleh. Tuh iya, irigasi nih tarik cairnya. Ku abdi di teteangan geuningan di dieu. Ada power ulah tanda teuing. Hah, takut jatuh? Takut. Soalnya ieu mah bendungan pas halodo mah teu sieun. Nah, ayeuna Cai. tinggal ka dieu mah berdua cairna. Iya, caina keur badan, Iya, cairnya sedang gede. Bagaimana mengecilinnya? keur datang gede si cai teh. Soalna naon musim hujan. Musim hujan, kasihan Jadi, sawah tidak dikasih Lamun minum. lamun musim hujan kieu bejakeun ka barudak ulah renang di walungan. Paur. Ya, Soalna harus ada begitu baru teh, jangan renang di walungan. Bisa Ya. ke bawah hanyut, sama palid ya. saya ke bawah palit tuh. Bahasa teh pabaliut. Kembali Tenda. kembali nah naon oge ya. Paribasa cekolot mah ari hitut bentes. Aing ngomong balelo. Tah, Geus teu aneh eta mah. Pasti aneh di kana. Tapi- teh kumargi Tapi iya raos ieu nya wacana dia walungan, sawah, itu gunung sok. asli indah pokokna mah. Aya haseup, Bener tadi itu gunung, tadi gunung. Coba lamun lain bulan puasa mah digana ngaliwatnya kan sawah itu. Bener tang ngaliwat. Dia kurang oge hayang mah ngojay abi teh hayang ngajaran. Ulah ngojai di dia Kan mah. beda ngojay di walungan jeung ngojay di kolam renang. Beda Beda. kumaha tah. Asa wararasna ngojai di walungan. Itu ngali pemandangan nu indah ieu. Nah eta mentak cara rieu. Dia kumargi tos pada magrib ya teh. Terus mararandung. Geus burit. Ngabuburitna. Ini betah. Ayo kurang ka ditu heula. Kemana? Kurang ka ditu. Bae milu Ayo keun bae. Di dalam kesira apa yang ada vlog kan
Lain eta hubunganna Pancasila dasar negara jeung beuking ka awewe teh gede. Tenang hubunganna. Gaji lu teu hubungnya tak ditutup we eta Disensor. mah yang bisa ngarobah we eta mah geus cici bisa satu negara. Wariau. Naon cenah ieu duaan hayu teh tadi harewocan. Timiti di gudang keneh. Da geuleuh atuh aya di nu eta GR aya ku batur poek. Sora we unggul. Oh, cenah itu ka mana nya? Abi lamun Ya. Manuk dadali. Ari manuk dadali. Lebatna kana naon? Lambang sakti diatonis. Diatonis manuk dadali mah lebatna nya. Indonesia Tapi Jaya. orang Sunda kayak Manuk wah. dadali pangka koncarana resep pahit. Thank you.
Thank you.